Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala ba'dul hukama inna sya'airil imani arba'atun at-taqwa wal haya'u wasyukru wasobru. Sareng parantos ngadawuh sapalihna ahli-ahli hikmah sanyana ciri-cirina iman teh eta yaopat. At-taqwa kaji takwa, wal haya'u sareng kaduana rasa isin, wasyukru sareng katiluna syukuran, wasobru sareng kaopat sabar. Jadi carioskeun lamun urang ngaku boga iman, nah urang geus aya cirian opat tatana piteu aya. Ciri-cirina iman kasauran badul kama aya opat. Nomor kahijina takwa. Naon ari takwa? Sementawis ieu selalu dihatian ku urang takwa teh sieun. Buahna sieun migawe sagala parentah Allah, ngajauhan sagala laranganana. Eta kurang dihatian takwa. Lamun eta definisi takwa tetap dipake dina zaman ayeuna, dina waktu ayeuna, saha jalma takwa teh? Lamunnya ayeuna pengertianana migawe sakabeh parentah Allah, ngajauhan sagala laranganana, saha jalma anu zaman ayeuna masih sanggup migawe kabeh parentah Allah, ngajauhan sagala laranganna. Hampir dikatakan walau alam nya sesah yang jalma anu sanggup migawe kabeh parentah Allah, ngajauhan laranganna. Atuh takwa teh gitu mah. Tah demi eta urang sederhanakeun definisina. Takwa teh asal kata tina waqo yaqi wikoyatan. Ya. Wako hati naon? Waspada sieun. Waspada hati-hati. Ya. Menjaga pan wako yaqi wikoyatan kaina ku angpusakum wa ahlikum naro. Hati jaga hati-hati. Hartian takwa kurang jadi waspada hati-hati. Analogina kawas kieu. Lamun ayeuna urang rek kaluar ti bumi ningali cuaca mendung, terus orang balik deh ka bumi nyanak payung, tak eta ngaranna takwa. Hartosna hati-hati waspada bisi kapegat ku hujan. Sebab takwa bisa dihatian preventif hati-hati. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayeuna memeh payung memeh turun hujan, urang geus mekel payung. Berarti orang tidak akan naon? Tidak akan hati-hati. Tidak akan takwa itu teh. Anapun ke di jalan ternyata hujan itu terus bukan kesalahan orang. Urang mah geus mawa payung. Atau pas turun hujan payung dibuka ternyata payung macet atau payung robek, lain salah urang. Da urang mah geus bakal payung. Kitu oge na laku lampas sapopoe berusaha urang teh sekuat mungkin hayang migawe sagala perintah Allah, ngajauhan laranganana, berusaha hati-hati waspada bisi teu gebrus kana paharaman, teu gebrus kana dosa. Eta takwa hati didinya. Jadi moal bisa dikatakan urang teu takwa, da urang geus takwa, cuman urang nah tadi teh urang rek kaluar ti bumi wanci magrib, terbada magrib kalau di bumi kita poek peteng. Balik ke bumi nyalak baterai, angkat bagi putih pas baterai nyalakeun, konten macet baterai atau pae teh ya setruman. Apakah kita salah? Tuh udah urang tos waspada, hati-hati geus bakal baterai. Ternyata waktu jalan seperti itu. Jadi ketika urang melakukan ayeuna peribadahan, laku lampas sapopoe, berusaha urang berusaha heula. Berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah. Hati-hati waspada di tengah jauhan segala larangan
Allah, tapi ternyata orang tetap tiba kalinya karena bukan karena kecerobohan, bukan karena kecerobohan. Ulah kesehatan waspada, tapi mau tidak mau ulah geblus kalinya. Nah, seperti gitunya itu nuhana takwa.